cik tulungan kadek pilih jebakan kan pilih jebakan teh udah marane nama jelema ngewa ka urang sing hati-hati we hati-hati jangan kadek ulah suaban leuweung itu jang tapi deui sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut jadi hartina teh ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana kaget ku nirahkan ningali ingkang sampun prapta prapta geningan wa lulumpatan rupina menakasieun lain kasieun karuwat wa teh panggih jeung lalai badot teh bisa jadi dah kasieunan wa Semar Badranaya ieu no tulungan Kakang Semar Badranaya si ngacu Kakang Semar Banar Nangka kayaknya tong heurejang bisi bencenur tah hulu teh cu aya kareuwas naon kulan sok saurkeun ini ku abdi lah aya naon aya Bagong iya kelanan aya Abimanyu aya di dieu keur naon putra teh jadi patanang ti Amarta pamilon ti Amarta pikeun milarian ka kayon Puragajati oh sarua ini ku abdi lah aya naon aya Bagong iya kelanan aya Abimanyu aya di dieu keur naon putra teh jadi patanang ti Amarta pamilon ti Amarta pikeun milarian ka kayon Puragajati oh sarua ngan wa mah bareng jeung para Kurawa oge Kangjeng Rama tuang eyang guru ti Sokalima ya ai kitu nu atuh eyang keur ngabukbak tatangkalan teh kurunyung teh aya buta hade kapangaruhan kasep aya buta teh hade tentang ngomongna maka jeung bisa dakwah sagala bag-bagan agama tapi apa dia nakeun eyang hidup diculik disandra eyang guru ya ulu dibawa ka jero leuweung tulungan Manyu geune karumasan mah kumaha engke aduh nyaah teuing wa kulan urang ngajugjug jero leuweung urang milarian eyang guru heulaanan oh sae mangga geune wa rek kana ku di dieu kade sing hati-hati juri gungkul loba penampakan geus ka jero mah wah leres nah dari ge aya uka-uka mana nya ngan moal disebatkeun aya uka-uka di dieu ge nya dulurna penguin make susumping uka-uka teh kasaha cep ka uka-uka anu make susumping ayo bapak uka-uka sanes lain atuh tong ngambel si eta bisa malikeun nama mangga antos we di dieu wa urang kalebet leuweung wa cik tulungan kadek bilih jebakan ulah nya bilih jebakan teh udah maraneh nama jelema ngewa ka urang sing hati-hati we hati-hati jangan kadek ulah suaban leuweung itu jang tapi deui sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut jadi hartina teh ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana sae ayo pada nampak
mawi wartoskeun ka tuang rama naon ulah sompra ulah dumeh panita ulah dumeh wiku sangat sungut mah ulah wawanianan make jeung ngepung jurig segala nya sok kitu atuh panuhune kulan antos saya di dia doana mudah-mudahan cing daula lamun hasil bapak kaula disalametkeun semohon kaula boga kaos kaki weuteung nya nah lanjut teh nawaran kaos kaki dorna anu aya di lebet leuweung dicangsang datang kakai anu gede Doh, atuh ye patugasna batur hege kula. hey Semarang dari sawah turun ke kali hei dari mata turun ke hati dari mata turun ke hati hei teman-teman Hege, kula. tadi Urang ngariung naon tadi urang ngobrol we naon ngobrolkeun urang sekalian ngadu bangko kayaknya. weh saha eta Sampurasun Doh, sada. ka dieu aya jelema Lempang jatuh teu kadeuleu ku cucungik. Cucungikna gede teuing. Aduh, naonnya? Saha? Cepot dan sampeurkeun. Tanyakeun kade ulah kasar moal. Kade ka ulah kasar ka urang leuweung mah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anggur singlar. Dicai una jaya di darat jaya una nu calik ciri sirah cai. Sang ratu mut putih bumi mangabaju mingkem bet balalager dedemit di dieu. Aduh, bae sakit. Sukana nyala ringkah. Aduh. Meni jerangkung gede kieu dulu. Sampurasun rampes. Aduh, aya makhluk aneh. Dulu. Dulu. Wilujeng sumping makhluk aneh. Wah, eta alien. Hai alien teh naon? Makhluk planet. Hai planet teh kapan ieu ge bumi teh planet bumi. Planet bulan. Pada di bulan aya nini kuring. Oh nini ante lain nini esi. Oh, aya naon datang ka dieu? Abdilan? Heeh. Mawi abdi teh bade aya taroskeun